Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Resti Nur Fauzia ti kelas 11 MIPA hiji. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan kabersihan sareng ngajaga lingkungan urang sakitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu assalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassobihi azmain. Sadayana puji sinareng syukur keagungan Allah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngempel di tempat kalayak sehat walafiat. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, Bapak sinareng Ibu. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha cara atau pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana nuju dilanda musibah nyaeta virus corona tea. Ku kitu urang teh kedah atawa wajib ngajagi kasehatan sareng ngajagi lingkungan sakitar sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadi dinten ku cara anu sehat saperti ngabersihan awak, bersihan kuku, nikat waos anu rutin, cara anu sanesna saperti miceun runtah kana tempatna, nikat waos anu rutin, ulah di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutupan bahang. Saupami sadi dinten urang ngajagi kabersihan awak, urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kokotoran. Bersih teh hartosna bersih, suci diri urang sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Mugi-mugi urang sadayana tiasa ngajagi lingkungan sareng dijauhkeun tina sagala panyakit. Hadirin Ibu sinareng Bapak anu kusim kuring dipika hormat. Mugi cekap sakitu anu kusim kuring tiasa didugikeun. Hapunten pamungkas ti abdi. Bilih cariosan anu kurang merenah, larapna mugi kersa dihapunten. Hatur nuhun kapihartosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.